Kan udah beli. Mana coba. Iya keur ngepel. Oh, sugan teh naon. Bono cita aduh si buri nak kugan. Ngepel aduh ieu ku film budak kita ngepel alah. Alhamdulillah nuhun Kang Budi atuh dipangepel ke dieu tempat balanti urang ni istrinya. Da sakoba anjing dia teh. Ngepelnya sabab naon anjing teh da barang najis nya baca urang teh. Tapi leuheung keneh anjing. Anjing mah paeh oge nya di jarian. Kan samet bilatungan. Tapi lamun jelema mah maot balitungan. Geus kana nanti aya ieu teh nanti aya ngaranna teh naon? Anta teh balitung. Oh, bilatung? Aya balitungan, aya jelema mah nya balitungan. Anjing oge nya heueuh gitu. Alhamdulillah Kang Budi urang tiasa tepang di acara obrolan cawoka urang lemur. Biasa we urang teh di Jet Channel gitu. Nah, Kang Budi teh nuhun eta teh kebersihan teh sebagian daripada iman gitu nya urang teh jadi kebersihan sebagian daripada iman. Jadi urang teh sagarupa urang disanarkeun ka awewe nya urang teh pan ieu teh kerja sama gitu. Kerja sama eta teh gawe bareng gitu. Pan lamun teu bebarengan mah pan hese urang teh. Leutik kan panjen budak ki kuduan. Bebarengannya bebarengan. Gotong royong. Gotong royong. Sanajan kumaha-kumaha ge tetep gotong royong nya urang sakina. Aduh, rasana aya tamu ieu teh Kang Budi. Tinggal itu Kang Ros tuh ka dieu. So Kang Ros tadi mah kamu lah linggih lah mangga ya Kang Ros. Di luar malah hujan. Ya, hujan. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam. Salamang ya. Alhamdulillah. So cari Kang Ros urang tiasa ditepangkeun nuhun dina acara obrolan cawokah ieu teh Bang Lemur Kang Ros biasanya. Ya. Ya resim kuring teh rada reueus itu. Yen di urang teh sanajan di daerah anu terpencil, di daerah anu jauh ka itu ka dieu, jauh anggang ka teh kalau teh mah jauh kadulang anggang ka bedug ya gitu, jauh ka bedug anggang kadulang gitu. Tapi geuning aya bintik-bintik atanapi naon mutiara-mutiara anu tacan kakena. Mudah-mudahan ku ngalewat sosial media ayeuna ieu urang naon kemajuan zaman teh teknologi teh urang mangpaatkeun ku jalan anu sae gitu. Contoh ayeuna pan aya HP nu tadina Kang Ros urang teu apal sorana kumaha. Sugan melalui mensosma, media sosial tiasa kakenal ku wargi-wargi sadaya. Yen suanten Kang Ros aduh geuning Merdu. Nya amung pamegat tapi suanten istri. Gitu. Asa kotnineung waas urang ge nya kitu nya. Teu nyangka gitu. Cobi hayang ngadangu Kang Ros abdi mah ngahaleuang Kang Ros bade sisiniran, bade naon suantena Mantan istri Mas. gitu. Suanten anu kamampuan Kang Ros biasa teh cobi. So. Hayo ngadangu sih. Lagu naon bae nya? Lagu mah bae mangga gitu. Tapi mereka lagu jeung Kang Budi nya. Ngadangukeun. Bener lah. So bade sisiniran mangga gitu. Kayak orang ya orang style salah tuh. Tahu juga nih. Mau. Sok, anu mah deket tempo jamnya, ngitung deui. Ngitung jam ngarah ieu. Keun. Ngarah aya maunatna dunya sareng akhirat. Amin, amin amin laras. Dan tos ieu non kitu tos sembahyang saraya. Sadayana nya urang teh. Nya tos. Iya naon ieu? Biasa. Gagaduhan. Bisa Kang Ros jambi ngadangu soanten Kang Ros teh. Dina Ngahalang. Dina galinangna kitu. Oh, Tapi lalaki. Mohon soal bade pamegat soanten tapi hayang istri soanten istri. Sonten istri gitu. Laguna tuh ku anu mananya? Mana we kumaha Kang Ros abi mah? Anu abdi alim Kang gitu. Mangga. Anu penting mah soanten Akang di galinengkeun gitu. Aya lagu Kembang Ros mah teh kengeng. Kengeng enggak? Gaduh. Iya lagu Kembang Ros Pan sidik eta. Eta gitu sok. Iya, sok mangga. Aduh. Tapi laguna ieu urang sangakeun we ka Bang Jack nya. Oh, mangga kanu Maha Agung. Jack channelnya ieu teh. Iya, mangga. Iya. Iya, sok laguna naon? Ieu ngarah Mohon. Iya. Ngarah barar. sanes. Sok. Ngarah di jumhurkeun hate. Oh, mohon laras. Dijembarkeun mana? Dijembarkan mana? Sok, kumaha? Katut urang riung ngumpul ieu. Erek ngalagu pidato dinya teh. Ini Oh, ngalagu urang mah. memeh ngalagu. Aduh ampun. Aduh kalah cangkeul ada kita. Ieu dah abi mah hoyong ngadangu sari-saragu pidato, abi mah hoyong ngadangu swanten Kang Ros. Nya. Mangga ngalagu, Kang mangga. Ros. Nya. Laguna
Astagfirullahaladzim. Ampun, ieu mah ieu haregerna lagu saya. Saya lagi kurang adaan heula atuh nya. Acan, lagi acan. Bisi. Oh, asal. Kalem. Buyutan kayak. Mana asal? Dari asal halilan. Laguna teh anu dicanung teh ningannya. Mana asal? Mangga. Pada canung mangga. Asal kumaha. Abdi alim akang. Aduh. Abdi mah alim ditandu. Ya sahan hayangan muli atuh ih. Sahan hayang dicandung. Sok sieun mah abdi teh Ya. teu bisa uwi. Kunaon atuh teu bisa balik ke cenah. Kapan dicangcang ku aturan. Oh, gitu. Gitu. Kan aturan ari kawin mah nya kudu ngurusan gitu. Nuhun. So, mari teras. Abdi teu wasa. Nya. Akang ulah kitu lain muhrimna. Aduh. Terus Abdi mah teu hayang-hayang duh Bapak Asep, kumaha? Bapak Budi Ya, lara. terus-terusan Aduh. digoda ku nulian. Ampun, ieu mah ya. Angka. Cik Kang Agus Baheli ge nembe teh ka abdi teh nyungkeun. Duh eta cenah bener eta teh lalaki cenah awewe. Lalaki. Cik hayang laguna teh nikmat dunia. Nikmat durian. Dikitukeun. Heeh. Hayang tit ali dikitukeun ti ditu hayang laguna teh nikmat durian cenah Oh, gitu. gitu. Kumaha nikmat durian keun kumaha nih? Anu sae sapalih we panginten. Kumaha Nah, bisa nikmat sok. durian teh? Anu Kumaha? tiasa we. Peting harita. Penting harita atuh cara nadaan atuh. Oh, gitu. Oh, diciraos. Lain kuro yang adanya. Iya. Gitu. Peting harita masa kuring jang manena. Kumaha teh? Waktu patuker carita mere janji jong subaya. Beunang ieu mah cengkokna ge. Nu pinu Kumaha? ku pangharepan. Ngan. Nu pinu ku pangharepan. Aduh, hiang. Duh, nikmat durian Kumaha? tersangka ku harian. Ah, benar Ya, terus? ampun. Tersangka tungtunan Kunaon? ku harian. Aduh, itu cekap ya hatur nuhun ya. Aduh, teu nyangka Kang Baheri Kang Agus. Ya, aduh, anu aya di Cidaun, aya di Cirayu Kang Agus ya. Bari sakieu kerlikna ibu juru kawi, ibu juru kawi. Bapak juru kawi. Bapak. Mereka Kawi. bapak Kawi. bapak kawi. Ya, ai mana sedang poe kana. Cing. Pamali. Pamali eta ci eta. Bujang asli Oh, gitu. iya. Eta mah lamun parawan cekekeun. Oh. Kan ieu mah. Iya. Nah, lamun dina sisi nilan kumaha? Samping hideung dina bilih. Kumaha tah kieu? Samping hidang dina bilih Heeh. kumaha nuhurkeunana. Kumaha deh? Bujur dong eueuh mi. Bukan. Samping hidang dina bilih kumaha nuhurkeunana. Awak hidung eueuh milih. Oh, udah bujur. Iya. Kumaha mayukeunana. Gitu. Oh, benar. Asa ka urang. Bud, lain kalinya bud, ampun. Lain kali lagu ieu mah bud, lagu. Laguan da ieu mah. Nya. So, Cek lamun ayeuna Sama kieu hidung. anu ieu tadi. Naon? Poleng. Nuntun muning naon? Nuntun muning teh diganteran sapu tangan kumaha tah eta? Apa teh? Ah, paling Anu kumaha? Anu kumaha? Anu gitu nih. tuntun muning. Nah, ada betul-betul deh. Diganteran sapu tangan itu saha gini-gini. Nah, ada. Goreng Bapak Asep. Kumaha apa teh? Itu sah. Hah? Danung tun munding. Heeh. Digantelan sapu tangan. Terus
Kitu saha anu ginding sing horeng bapak Asep. Aduh, alhamdulillah bagi sana hatur nuhun Kang Rosnya. Urang teh sanes kirang sono begitu insyaallah sanes waktu urang tepang deui. Mudah-mudahan urang pada sehat sadayana, mudah-mudahan urang dijauhkeun tina panyawat corona nya, tina virus corona. Urang sami-sami ngajaga jarak tah kitu kieu we nu moal ka pamarentah urang kitu nya. Abdi teh kantenan bangsa seniman mah aduh anu kena pisan ku corona teh ku dampakna teh kitu nya. Mohon tetiasa naon pisan kitu mohon kumaha we carana mah kitu tarekana sangkan abdi hirup hurip gitu da abdi seniman oge rakyat keneh kitu sami sareng pedagang petani gitu tah mohon udah dikumahakeun atuh abdi teh mohon mangga nyangakeun. Hatur nuhun kawan sadana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.